Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Seperti biasa, dinu danget ieu simkuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan lalaki bir. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan lalaki bir. Meja nomor 16 di jero kafe, Ruslan halon ngalengak bir nu dipesen ti saurang pelayan 10 menit samemehna. Geus 2 gelas cai inuman eta ngaliwatan ti corona. Tapi manehna katangen guligah. Masalahna nu keur didago teh teu wae wehol. Najan kitu tetepna buringas. Mencrong lawang panto. Di luar wangunan, Ros markirkeun mobilna sisi jalan. Terus ngagidik bangun nu rusuh. Katangen make setelan blus warna bodas nyipet tuur. Mungkus kulitna nu kawilang mulus. Sateker kebek nutupkeun pato kafe. Langsung nyamperkeun si Ruslan. Dasar pokna rada centil hareupeun lalaki nu ngarasa rungsing tita tadi. Ruslan ngarenghap. Batina rasa puas sab awewe nu ditunggu teh kiwari geus nampe hareupeunana. Kumaha atuh nya? Pan kuring mah geus boga salaki. Jadi teu mustahil bisa ngamuk atawa kolu ngabunuh mun inyana apaleun kalakuan urang kieu. Cek Ros minangka ngalepaskeun bang baluh hatena. Terus nyenget rokok nu dikaluarkeun tina kantongna. Ruslan teu lemek najan sakemek anggur ngasongkeun sagelas bir ka si Ros. Langsung ditengak. Di luar langit kulawu maju malih warni. Pas sore maju lekasan tur rek baganti kana peuting. Tapi ibarat hiji bahasan atawa gempungan nu ngahaja dianco baris aya kasimpulan. Hasilna lapur alias ngabuntut bangkong. Nangan kitu saurang palayan tangjinas ngasongkeun sabotol bir deui. Nepi ka maranehna kelebuh dina asuhan nu ngaranna cinta. Nah, urang teh salingkuh, omong Ros. Bangun ngalindur. Ruslan netep. Ros nyaritana alon teu walakaya. Terus seuri. Ruslan dengdek bari meletetkeun panonna. Hayang negaskeun ucapan awewe hareupeunana. Terus manehna ge ngilu seuri. Dua insan nu saling pikadeudeuh, nah bisa disebut salingkuh. Asana eta pikiran nu kaliru euy. Ari geus kumaha salaki kuring, Ruslan ngahuleung. Oh, eta mah geus katalikung dina kaulinan urang salila ieu. Maranehna nyakakak, tah ieu nolih panangan anu araya di sabudeureun ruangan kafe. Isuk-isuk Ruslan ukur diuk ngaheneng di rohang tempat dahar imahna. Dahareun nu ngabarak dina meja ieu teh mata kabitan najan beuteungna masih kosong. Rohangan imah karasa tegang per bawah hatena asa keur perang. Indungna tita tadi katangen guligah. Ruslan ukur bisa minum ciherang sargot. Mamah temaksa ujang kudu rusuh nikah. Najan nurutkeun umur mah pantes mun geus boga salaki. Omong indungna semu harus hos. Terus menerkeun tiungna nu rek ngolosod.
Ruslan mugem sab inyana geus leuwih ti cukup ngadenge ucapan indungna jauh ti sapada inyana tepung jeung awewe nu geus jadi puputon atina. Ari geus kudu ka awewe nu mana deui, Ruslan batina meuning ngajerit. Antara anak jeung indung silih tetep nu papada hurung ngemu amarah. Paling henteu jeung Siti budakna dokter gigi tea, manehna budak bager somea handap asor kasasama bari jeung masih parawan. Omong indungna tandes. Ari emak pan apal indung bapana ge teu panuju kana hubungan abi jeung Siti. Keur naon dipermasalahkeun deui nyar-nyar pimaradateun jeung bancang pakeuh, cek Markon mela diri. Inyana teh sudi kasedek. Geus saminggu ieu Ruslan guligah omongan indungna ibarat malakal maut nu salila ieu teu weleh ngukuntit. Tudah geus kapalang masket karos awewe nu geus wanoh ti zaman kuliah. Ruslan mebetkeun satengah awakna di meja bar. Leungeun katuhuna teu lesot tina gelas bir anu eusina ampir beak. Paneutepna teu lepas tina gelas bir eta. Teuing naon nu pencrongna. Markon geus nyidem kasusah nu rohaka kawas puluhan botol bir nu hayang diancurkeunana. Nah, masih keneh mikiran ucapan indung? Tanya Ros. Anu kakara datang bari terus diuk di gigireunana. Katangeun nyantai, teu rurusuhan kawas samemehna. Kuring hayang boga turunan ti anjeun, Rosita. Omong Ruslan ujug-ujug. Tara Ros ngariut. Kawas teu percaya kana naon nu diucapkeun ku Ruslan bieu. Cek pangrasa hirup urang duaan teh bakal bagja. Masih cek Ruslan. Ros, gogodeg. Awakna karasa ngageter. Rek boga turunan kumaha. Pan inyana duaan teh lin salaki pamajikan. Asa pamohalan Ruslan kuring geus boga salaki. Kitu deui pan urang ge lain salaki pamajikan. Ros nolak jeung ngarasa cangcaya. Paromana ngadadak pias. Tong lieur atuh jeung sing rumasa. Pan urang duaan teh sok mineng ngalakukeun nu kitu. Ner teu? Ros ngahuleung. Naon nu diucapkeun ku Ruslan memang teu bisa disinglar. Mang pirang waktu rina geus mere kalonggaran maranehna pikeun ngalakukeun gawe teu uni. Tapi lin hiji alasan mutlak pikeun nedunan kahayang Ruslan. Ros teu weleh ngusahakeun sangkan binih ti lalaki ieu tong nepi ka ngajadi di rahimna. Manehna teu hayang nipu ka salakina. Lamun nepi ka kudu ngandung anakna Ruslan. Ros masih hayang ngajaga kehormatan rumah tanggana nu geus lumanggung 2 tahun. Paling henteu ulah kabina-bina teuing. Sabku geus kaasup dosa nu kawilang rongkah. Dangetan ieu kawasna kuring kudu cepet mulang. Aya hadena eta pamadegan teh. Di pikiran asak-asak hampura kuring can bisa nyaluyuan. Ros ngajengkat sangeunahna dina harti tanpa ucapan. Asih sakumaha biasa dilakukeun samemehna ari dek pisahan teh. Sapenting Ruslan teu molang ka imahna. Anggur ngagoler hareupeun kafe. Isukna isuk-isuk katangen indungna bangkenu awahing geus soak. Geus we, emak mah tong make mikir nu lain-lain. Rek teu mikir kumaha kolot. Masa lagi ujang masih keneh masket jeung awewe eta.
Ros mah dak bener bari jeung bager deui. Ngomong Ruslan tetep kabengbat. Bener. Indungna mencrong, bener kumaha? Mun nya ge bener, moal daek salingkuh jeung tangtu bakal ngajaga kahormatan diri katut salakina. Indungna teu nembal. Hatena bati heneg mireng pamadengan anakna nu kawilang paling pangtur matak ngerahkeun. Tudarek teu kitu kumaha, sajabacan boga gawe teh kabeh dienakeun mineng mabok. Ditambah bet masket jeung awewe batur. Rek teu jadi pikir kumaha, sagala bang baluh diweweikeun ka sorangan. Da cacak mun aya keneh Darmi. Salakina nu pangsiunan tentara meureun aya batur kerep pakumaha. Hanjakana inyana geus ti heula mulang ka karanggengan. Sapeupeting hujan taya raatna, Ros guligah teu bisa sare. Ditetepna lalaki nu ngagoler gigereunana bangun tibra. Isukna Ros ka rumah sakit bareng jeung Rukmin. Salakina inyana dek nyokot sampel kasehatanana. Geus ampir 2 bulan, Ros telat bulan. Nangen kitu Rukmin jadi surak. Hasil nu dianti-anti salila 2 tahun teh kiwari geus dikobul. Ros ngandeg rumah tanggana tangtu bakal leuwih bagja. Alhamdulillah batin Rukmin ngarasa bengras. Beda jeung Rukmin nu ngarasa bunga, Ros malah sabalikna. Boro ka bisa surak, nu aya malah hatena asa pasiksak. Ros ngarasa was-was, kusaha dirina bisa ngandeg. Rukmin salakina atawa bineh ti Ruslan kabogoh salingkuhanana. Kalayan bari susulumputan Ros gowat nelpon Ruslan. Sakabeh kajadian ngeunaan dirina langsung didadarkeun. Ari heug rek kumaha deui? Ruslan kalah surah seuri. Moal anak saha deui? Salila ieu nu mineng sareng bareng salian salaki kuring taya deui iwal anjeun. Terus kudu digugurkeun. Laku teu hade tambah dosa jeung siksa nu kitu mah. Ari heug kudu kumaha geus kieu? Ros sabalikna kalah malik nanya ka si Ruslan. Keun we atuh si Utun mah sina lahir dina kanyaah rumah tangga anjeun. Nya, tapi kuring teu bisa bohong ka salaki. Tutut, suara telepon di tutup ku si Ruslan. Hiji awewe tengah tuwuh di rohang tamu, katangan someah ngabagiankeun semah. Meus-meus ngalieu ka hareupeun imah. Sugan nu di dago teh mecenghul bari rek disampekeun ka bunga. Jang, enggak mulang. Aya nu geulis nunggu. Pasti ujang resep gerak. Inung Ruslan nyoba ngirimkeun SMS. Nu disebut geulis teh memang bener awewe geulis. Handap asor, make cidung nu payus. Malum anyar keluar di Fakultas Agama. Tapi Ruslan teu paduli kana panggilan indungna. Borora kacewot. Nu aya baringung jeung bureng. Masalahna kumaha sangkan Ros tong nepi ka tega ngagugurkeun kandungan tina hasil hubunganna jeung dirina. Ruslan teu sudi kudu mulang, malah nepi ka manggih peuting deui. Bohongan sagala kahayangna asa diwatesan, jeung kunaon sakabeh kabunga asa dibegal. Tengah peuting Ruslan ngojengkang ninggalkeun kafe. Maneh nya lempang mapai trotoar, tapi teu burung ngarenjag oge dirina basa di tengah jalan nangen babai ceurik mani ngear. Babai saha?
sanu tega micet orok di tempat nu bahaya kieu. Tenoli kendaraan nu ting suliwer. Ruslan gancang muru ka tengah jalan. Hujan nu ngadadak turun geus moekan sagalana. Kaayaan ngadadak bau hanyir. Tandaning getih nu pagalojeng cilencang ngalir taya nu mirosea. Sedeng mangpirang kendaraan angger pasuliwer taya kendatna. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti simkuring Ujang Combro anu ngeunaan lalaki bir. Panginten caritana ya pengalaman salah sahiji lalaki anu pijaduheun lah nya, bahasa simpelna pijaduheun kabogoh tapi dinu dunia malam gitunya. Rada awon sih caritana, cuman ya memang caritaan carpon dongeng gitu. Palarjinya mohon dicandak weh kesan pesan atanapi hikmah dibalik caritaan anu Ujang Combro nembe maparkeun. Janten lalaki mah kedah ngingkeun komo anu dipikanya aku pun ibunanya hoyong teh nu soleh nu bager nu kumaha gitu, nu jelas latar belakangna gitu. Biasa lah dicandak nilai positif tinu carita dongeng ieu gitu. Mung nya hampunten hapunten kapalawargi simkuring memang dinu carita dongeng ieu emang rada-rada cara ngeja bahasa Sundana kirang jelas tanapi kirang sae. Muhun simkuring ge rumaos kitu da nuju diajar. Da simkuring mah di dieu ukur maca sumber dinu dongengan karya saha gitunya. Salah sahiji nama Kang Otang lah nya terang weh. Cek weh dinu Google Chrome weh aya. Eta carita karya tulis da teu acan aya hak cipta. Anjeunna sanes pendongeng siga nu lian Ki Sunda nya. Ki Leksa tah. Nah, sajabana lah nya samodel kitu. Upami abdi bade maparkeun ngawartakeun deui hiji dongeng. Abdi ge tiasa nyebatkeun sumberna atau nyematkeun sumberna dina deskripsi. Engke mah kapayuna kitu nya. Paluargi bilih kitu. Sanaon tinu bahasa simkuring ieu kunaon kirang jelasnya. Simkuring ge maca deui tinu sumber dongeng nu aya dinu carita dongeng eta dinu sumber diksina gitu. Mun atuh hatunun kritikan nama masukan kanggo Ujang Combro. Mung nya Ujang Combro ge rumaos aya kakirangan dinu caritaan dongeng, aya seueur keneh kalepatan dinu pangejaan kitu nya. Atuh nuhun lah atos nyupport dugi ka ayeuna. Mugi ieu channel tiasa sanes hungkul ngahibur tapi ngawangun salah sahiji tradisi atanapi budaya Sunda khususna dinu caritaan dongeng. Mangga engke di lajeng deui dinu sesi danget anu sanesna simkuring pamit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.